Kos cek bebas cenah bener si asara ceng teh aya teh beuki ripuh geuring na. Berat ayeuna makin parah tar ka mana-mana pisan. Innalillahi. Eta cenah bener komplikasi ayeuna mah teu nontot boal hungkul. Geus ngalongok maneh. Boro berat kosim ge longokeun pan sarua kosim ge panyakitna komplikasi geus. Komplikasi naon maneh? Untuk ompong jeung kekeongeun. Please kos. Ya, untuk ompong jeung kekeongeun mah teu kaasup komplikasi teu. Ya guys nya. Ya, nu komplikasi mah anjir liver, hipertensi. Ya. Diabetes jantung ta eta. Kekeongeun mah teu kaasup ya guys nya. Teu kekeongeun mah anjir komplikasina jeung nincak ti kotok. Kagok ebah. Berarti berat bebah ge sarua nya komplikasi euy. Ngomong bebah kumaha? Teu bogaeun duit jeung loba hutangna ka Bang Emo. Nya. Mama lagi ngacaprak anjing si kosi. Anger dehadan wae gitu ku aing ge. Aya wae ieu ya. Musang angora. Konten ini disponsori oleh Lain ceng orang di lemur asa beuki teu betah ayeuna euy. Kunaon kitu berat? Coba cak-cak bodas anjir. Saeutik jadi omong. Saeutik riweuh ganeng anjir. Hayang pinah euy. Padahal matong di pikiran teuing berat. Anger we kapikiran anjir kadenge ku ceuli urang mah asa harengheng. Yo, masalah cak-cak bodas mah berat. Hari dia chat berat. Arek kudu hideung. Arek kanu beureum sok. Keun Caprak deui wae. keun aceng ye. Nu ngechat nama tanggung jawab. Heuh, engke pangecetkeun ku acengnya. Cak-cak teh urang hayang warnana teh pink, heuh, terus totol hideung anjir. Nya, lamun teu totol hejo bagedon. Teh pangecetkeun ku aceng. Parah aing secara ceng ieu. Ampun teuing. Brad. Ayeuna teh keur marak pisannya Brad euy. Kasus KDRW geuning Brad. Naon situ KDRW aing maneh? Nying. Ya, KDRT ceng aya ge. Kekerasan dalam rumah tangga. K-na kekerasan, nya D-na dalam, R-na rumah, T-na tangga. KDRT. Lamun KDRW naon hartina anjir? Meureun Brad lamun kasusna leuwih gede mah Brad. Nepi ka cerai disebutna eta KDRW. Anjing. Henteu kitu konsepna ceng henteu. Henteu sia teh. Da lain organisasi kepemerintahan lain. Ieu mah anjir. Parah saroceng anjir pikiran nepieun ka dieu ieu. Palingan teu jadi sia kamari diangkat jadi RT si ieu. Parah anjir, jadi hansip ge anjir moal asup atuh anjir pola pikir dia kieu mah caroceng. Ha bisa wae ieu ya anjir umul-umul ya. Brad. Apakah Mang Mamat teu Brad? Mang Mamat anu di terminal. Nya Brad cilaka sia. Innalillahi. Kumaha deh? Katabrak manehna rek meuntas Brad. Heeh. Di ditu motor ngahindaran bus. Yes. Ripuh atuh. Dibawa ke rumah sakit Brad. Astagfirullahaladzim. Kumaha tuh? Tak ayeuna kumaha kabarna? Eta teh Brad titik cenah Brad. Nah ke titik itu. Koma. Di rumah sakit mah koma, ceng. Eueuh. Bahasa medis titik. Lamun titik mah tamat. Innalillahi. Koma paling oge. Anu teu sadar-sadar geuning Brad. Heeh. Koma. Oh jadi kana titik. Saroceng parupa wae. Eta Brad engkena Brad. Moal amisiu kitu Brad. Naon deui ieu anjing amisiu cenah. Amnesia meureun ceng. Lupa ingatan. Amisiu mah aku rindu kamu. Hah bisa wae ieu ya anjir. Laleur piteuk ya. Brad.
Aceng mah keur hayang ka Cidahu hayam Bangkok geuning brad. Ya kari ngingu atuh ceng. Non pusingna deh. Puguh ribet ka Cida brad. Beureun kudu nyieun paspor geura brad. Naon sih teh nyeun paspor ai mana? Hah? Kapan ti Bangkok ka Indonesia teh ka dieu ka urang brad. Beureun kudu make paspor brad. Nih. Nu ribet masih lain otak tah. Anjir. Da teu kudu ka Bangkok atuh ceng. Kan di Indonesia ge aya hayam Bangkok atuh. Parah ini saroceng ieu. Coba eta brad. Karunya adaptasina geuning brad. Adaptasi kumaha? Adaptasi jeung hayam kampung brad. Beureun kongkorongokna ge beda. Ari hayam Bangkok mah Kumaha kongkorongok na hayam Bangkok? kat hai pokoknya pasti teu kongkorongok teh kitu. Hanap cepat kai meureun. Parah saroceng. Hah bisa wae ieu ya anjir. Tai melek ya. Brad, kan didinya mah sebagai pimpinan brad. Aceng pangalamarkeun euy brad. Lamar naon itu? Lamar gadag. Eta brad, aceng rek nyandung brad. Nying, piongong saroceng ieu. Mana disetujuan nih? Kumajikan mana? Bisa tujuan bae pasti brad. Asal adil. Artinya kari itu ngalamar. Ke orang mana deh? Yuk kau yang diantar. Tetangga brad. Eta nu balik di luar negeri gini brad. Gas atuh. Ayo, kau yang diantar. Dan eta brad euy, saurang deui can satujuan sia brad. Saha? Salakina brad. Anjing parah ya saroceng ya. Boy mah. Parah anjir. Mana arek kawin salaki pemajikan batur kok itu? Hah? Da sukaeun brad. Banget anjir hurung tah. Parah ini saroceng ya teu aing moal pipileun moal anjir. Koreak diudag-udag bedog anjir. Hal bisa wae ieu ya anjir. Hujan angin rada gelap. Kenaon di kos? Eta geus kas-kas kos-kos dewa pohoan di dinya mah berat bos kosim gitu. Oh, poho anjing. Siap bos. Kenaon Cicing di ya? bos? Ulang ngaganggu cicing ya karena hubungi relasi biasa nu pesen ke kosim Senaon? jangkrik tuh. Oh. Poho anjir harus jadi bos jangkrik ayeuna mah. Sok pilih bade nu mesen. Lur. Nya berbagai jenis jangkrik bukan nama ka Mang Kosim. Nya ka bos Kosim. Rame urang orderan euy. Atuh penampilan meyakinkan kieu mah pas nu pelanggan ge puas berat. Oh. Jangkrik di kosim mah Cinjem korek mah. cicing berat ulang ngaganggu ya kosim keur ngehubungi relasi. Boro atuh kos aing geus teu kuat hayang udud setting nyeum korek sakedeung. Tahan heula geura berat sakedeung. Teu bisa kos. Aing mah perokok aktif teh. Teu bisa perokok aktif aing mah. Bro. Dirinya perokok aktif berat. Heeh. Anjay. Atuh meureun didinya mun modal teh laharnya, lahar panas apa dingin didinya kaluarna berat. Nying. Nya da aing teh Gunung Merapi anjir. Maksudna anjir perokok aktif teh ngarokona tuluy. Tuluy ngarokona si teh. Lain gunung bae. Ya wae. Tapi lamun ditelepon berarti bisanya nyambung. naonana Ancena aktif. nying. Nah, isi kosim ngacaprakna ampun teh. Please kos. Isi teh. Ya, lamun misalkan didinya status geus jadi bosnya, tong rempag atuh sirah teh si teh. Ya guys. Anger we anjing si Rama rempang geus jadi bos ge. Aya wae ieu ya anjir. Tatangkalan. Tatangkalan anjing.